Sampurasun, nami abdi Kalisa Resel Cahyadi, tiasa dipanggil Resel. Abdi lahir di Bogor, Kaping 18 Mei 2010. Pun bapa namina Yanan, pun ibu namina Yeni. Abdi gaduh ade lalaki, nu namina Francesco. Ima abdi di Budiagung Bogor. Abdi tinggal sareng bapa, ibu, ade jeung nini. Abdi sakola di Tunas Harapan ti Playgroup nepi ka kelas genep ayeuna. Abdi ngarasa gumbira sakola di Tunas Harapan. Bapak jeung ibu guru mani balager ngajar abdi sareng babateran. Cita-cita abdi hoyong jadi polisi, bade nyekel penjahat nu ngaganggu keamanan. Pikeun ngawujudkeun cita-cita eta, abdi teh kudu geto diajar, ulah putus asa, rajin ngadoa jeung rajin olahraga supados awak sehat jeung kuat. Selain belajar di sekolah, saya juga mengikuti les kumon bahasa Mandarin dan bahasa Inggris untuk menambah keterampilan saya. Orang tua saya sangat mendukung cita-cita saya tersebut. Di masa pandemi ini, meskipun belajar online, saya harus tetap semangat belajar. Kegemaran saya adalah membaca majalah dan buku untuk menambah pengetahuan. Sakitu ti abdi, salam sehat, Kalisa Resel Cahyadi.